Nggak kiwari orang sami-sami pandungan di lajengan carita Jawara Tikuran bagian anu kagenepna. Sakumaha anu kantos di Bandungan tidak hanca anu katunda benih dan bagian anu kalima hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegat kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam tibeurang di lembur datar khususna atuh Kajang Sufida harita keur ngobrol jeung Mas Giman katut kasaksian ku Nyi Lasmaya teh. Malah Mas Giman harita ungut-ungutan ngabandungan patekadan Jang Banara anu keukeuh dek neangan jalma anu mergasa karamana teh. Kumaha atuh lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam tibeurang di lembur datar. Anu krecet di sarada patembalan jeung baturna di tema usara hayam jago kongkorongok estuning mata klar jeung mata kuas. Sedengkeun di imah anu sederhana harita ditepas aya anu ngariung tiluan. Horeng si mana horeng eta imah teh imahna Mas Giman. Nu harita keur ngobrol jeung semahna nyatana Jang Banara nu dibaturan ku anak Mas Giman nu awe nu katelah nyatana Nyi Lasmaya. Malah Mas Giman harita unggut-unggutan sanggeus Jang Banara harita nepikeun pamaksudanana nya kitu deui patekadanana. Barang Jang Banara atuh rengsek ngomongkeun naon rupa pamaksudan jeung patekadanana ka Mas Giman. Pok Mas Giman harita waduh syukur. Eta teh iji tekad anu ade tura alus. Mangrupa bagian tina ngabeunaan anu jadi kolot. Parandene kitu amat jing hati-hati tole. Ulah gagabah dina nglaksanakeun eta tekad. Margina naon Mang? Sabab lamun gegabah bisa nambaan korban. Nu mata sameme ngelaksanakeun eta tekad siapkeun ulah kakuatan anu cukup. Segala rupa perkara kudu benu ku perhitungan atuh. Cek Mas Giman meresu manget ka Jang Banara. Atuh Banara beuki gede bae hatena. Malah saterus nama prung Jang Banara teh ngobrol jeung Mas Giman. Obrolanana teu jauh tina perkara mautna Bah Imung bapana Banara. Jeung tina perkara pamaksudan Banara dina hal neangan anu maehan bapana. Malah lolobana mah Jang Banara narima nasehat-nasehat jeung rupa-rupa luang ti Mang Giman. Lantaran Mas Giman ngarasa milu tanggung jawab. Yen Jang Banara teh kudu ditungtun sangkan teu digebrus kana jurang. Kaayaan alam harita teh beuki beurang bae. Mata poe oge geus moreret panas pisan. Saberesna ngobrol terus Jang Banara disuguhan dahar. Ngan Banara rada pupurungkutan lantaran leungeun kenca teu bebas kaluar. Cicing we dina saku kampret. Sabab cingirna dikolomoh ku ples leutik alias botol leutik. Karasana meuni geus sireumeun. Nya teu lila sanggeus beres dahar Mas Giman jeung Banara neruskeun di ngobrol. Sanggeus kaitung lila pok Banara harita. Mang Giman, abdi teh karinta ngaros bingahna ku ayeuna Mang Giman parantos kersa masihan wajangan ka abdi. Atuh sadajengna abdi teh sanes kirang sono nanging kumaha atuh da parantos sonten. Abdi teh amit mungkur bade wangsul. Waduh, nah menikeun karurusuan toin tole. Padahal mah ngindung we atuh. Da ada lega di dieu ge. Jawabna Mas Giman rada ngarenjang pedah Banara arek bali.
Gampil kapayuna Mamang. Ayeuna pun biang daya rencangna sareng abdina oge teu wartos heula bade lami maksad teh nanging omat ulah laliman. Dina waktu selamatan 7 dintena Manggiman kedah sumping ka rompok. Loh iya monggo. Tangtu mang bakal kedido. Malar jeung brudak ngarang ngalut yo. Kek atuh antosan olayunya. Sinya ya bisi leungitun yo. Cek Mas Giman beri gidi ka tengah imah sabab bieu teh nyilas mayah kat ninggalkeun semahna. Terus muruk ka dapur Mas Giman teh maksudna dek ngabejaan kelas maya. Atuh puguh Banara rada bungahin. Gancang dengan kencana dikaluarkeun sakedeung bari jeung culang kiling. Terus atuh cinggirna ditarik tapi sial masih keneh paguh. Malah mah cinggirna kalah bareh bukekeng. Pok Banara ngagentos jroning hate. Sarab jabo bahaya gede aing. Kumaha lamun sasalaman jeung Maya. Piraku arek kuleungeun sabeula. Bingung aing untung dengan kenca nu dikolomoh. Cinggir kenca nu dikolomoh ku ples leumun leungeun katuh aing ripuh. Arek buru-buru balik we sasalaman mah da moal lila. Ceker entes hatena Banara bari jeung gancang ngasupkeun di leungeun. Kencana kana saku. Lantaran di dapur kadenge aing lempang muruka tepas. Jajantung Banara ratu melerong ka siak beungitna katara panas. Kadila trojo las Maya datang dituturkeun ku bapana. Nya bade meuli wae Kang Banara. Leres pisan Maya bade bangsu we akang teh permios mayahnya. Cek Banara bade jeung nuang nangtung lalaunan. Tuurna mending nyerodcod song nyodorkeun dampalingin anu katuhu. Maksudna mah ajak sasalaman. Atuh nyilas Maya rada colohok nampo kalakuan kitu teh. Lantaran asa beda jeung ti heula. Parandene kitu teu mikir gap anu ngajak salaman ditarima we bari jeung ngajawab. Mangga tukang jeung angkat. Jawab nyilas Maya bari jeung neuteub leuwih kencana. Banara anu keukeuh nyang saya dina jero kampret saku kampretna. Sanggeus kitu serongkrong Banara munjungan salam ka Mang Giman. Tapi sarua we kuleungeun sabeula anu katuhu atuh ari geus pamitan mabral. Banara mulang bari jeung mawa hate anu bungah campur jeung handeueul. Lantaran teu bisa sasalaman jeung nyemojang kalawan sampurna. Dengan ukur bisa kuleungeun katuhu ku saleungeun dibarengan ku hate nu hariwang. Indit najang Banara harita dijajab ku padeutipna Las Maya jeung Mas Giman. Sanggeus Banara jauh nilas Maya pok ngomong ka bapana. Pak, ari Kang Banara teh kunaon nya? Loh, nah kumaha kitu? Betara pukul maneh Maya. Cek Mas Giman bari ngareret. Atuh pok Las Maya harita. Eta pabet juga nu gugup geuningan. Jeung panangan anu hiji deui disakuan wae mun ibuni. Nah aya naon nya? Tadi mah waktu nemet sumping teh kitu Kang Banara teh. Lo iya. Tuh ingat untuk nyaw yo, tapi kan bela. Tak kudu dipikiran gitu-gitu bae beresan angguran yo gelas-gelas yo. Bapak duka sawadi yo, tanggung yo, ku hanca yo. Cek Mang Giman bari ngareos. Ari nyiras mayangan ukur nyerenge sorangan. Aneh. Nah kunaon itu Kang Banara teh nya? Lamun bapak ka Ciluar aing gerek milu hayang nyaho ka imana. Jadi bet asal ngeuteun aing teh. Rek Kang Banara ini teh nu ka aing nya tapi teu boga ka era ngarap-ngarap palangkang ngeulang. Cek nyilas Maya ngagerendeng lalaunan. Ari leungeun mah nyolongkrong kena gelas-gelas. Geus kitu mareos kadap. Kasubri para wargi, cang urang tuna heula atuh Mang Giman jeung anakna nyatana nyinawas nyilas Maya. Tenden sakedeung tunda sagedap tangtu ka hareup kasampeur deui. Ayeuna urang puseureun perhatian urang nyatana ka Jang Banara anu mulang ti imahna Mang Giman teh. Kasubri para wargi,
Manuk krecet di sarada patembalan jeung baturna mapaisan kaayaan alam gerang harita jiga menyaksian kahiji tangtungan pamuda anu keur lempang sosoranganan di jalan satapa. Horeng si mana horeng Jang Banara sanggeus mena anggang ti lembur datar mah koloyong Jang Banara kasih si jalan geek diuk dina batu hanapeun tangkal kain nguyutu. Pok Banara ngomong sorangan beri ngaluarkeun dengan kensa anu cingirna di kolomoh kuples teh. Dasar sia aya bagja teu uyahana atuh sia teh Banara cingir sia bet nyiksa ka aing. Aduh kila-kila naon dieu kasebelahan sia. Ceuk Banara beri ngarampaan cingirna nu karasa sing sireungeun. Ari ayeuna mah getih Banara teh teu ngagolak teuing. Jigana bae hatena rada tenang atuh cingirna oge rada meotan. Malah barang dibetrik teh mending polonyon weh. Cingir Jang Banara harita lesot tina sumut ples teh. Dasar sia nyiksa ka aing. Coy gitu sia. Aya kituna si cingir nur sundungna tuh sia tadi meni hese-hese teuing di lahan ku aing. Dasar kasebelahan sia, awas sia. Dipek-prek sia ku aing mah botol lembut tapi kasebelahan teh kurang ajar sia Bangkawara. Atah ada ucut burung dan lain sebagainya remuk sia. Ceuk Banara boleh hirup bulor pre. Eta ples teh hancur sapada harita lantaran dibandingkeun kana batu bubukna mancaura kamana meni. Jang Banara mending ngarenghap narik napas panjang panon molohok kana bubuk beling anu ngayang. Puas sia bongan sia nyiksa ka aing. Hayo cingir aing sia di kolomoh ku sia. Goblok sia Jang Banara berjengjung ngantung terus ngaleos ninggalkeun eta tempat. Bubuk ples mah teu direret-deret acan. Banara limpang gagancangan lantaran hayang buru-buru tepi ka imahna cenah. Kasugri para wargi urang jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Sapoe dua poe teh kacaturkeun urang jojo ringkesna bae urang kocapkeun geus liwat kina poe weh ti harita ti sadugna abah imung maot teh. Di imah mak saroh geus loba di jalma. Horeng harita teh geus nincak kana 7 poena. Jalma-jalma pabariut di luar jeung di jero imah meni malahan mah sawareh mangahaja mawa kursi ka hanapeun tangkal kai anu teu jauh ti imah. Dina eta kasempetan kula warga Mas Giman oge daratang. Malah nyelas maya oge milu da sono dina hatena mah. Harita teh keur ngobrol jeung Banara di baturan ku adi nyelas maya anu pangleutikna. Waya kumaha ti ditu teh maya? Geuning menitang nginas waya kieu parantos sumping. Anjing kene Kang, malihan mah panon po oge tacan bijil. Tadi teh dah saur bapak teh palai ieuh di jalana cenah mah. Meni seueur anu sarumping teh nya Kang nya. Di mana wae tamu-tamu teh Kang? Wah, di mana meni atuh da maya. Margipun bapak mah seueur kenalanana utamana pisan manu tarebih. Kalayan dina dintenana teu terangeun nya sarumpingna teh ayeuna. Mawi kalintang ramena di dieu teh jiga nu hajat nikahkeun we. Padahal mah hajat papait. Larasnya Kang nanging da ari seueur jalmi mah sok sanaos papait oge rame wae. Dupi Kang. Waktos aya di rompok abdi punten Kang ya ieu nya. Teu naon? Aya naon kitu? Waktos di rompok abdi kunaon sih Kang? Anu maradah kaget. Sok sieun akang kabadi. Kabadi kunaon atuh? Kening eta dina akang nyumputkeun panangan anu kenca kalaka disasakuan. Bencana aja teh maya cek bahasa keren nama akang teh kawiwirangan palai uning teh kenal lakona. Kang tenan atuh malian manu naroskeun oge yang tarang kunaon teh Kang Banara teh kitu sok caroskeun tuh Kang. Jawab nyelas maya bari jeung ini manganya bayak ieu. Tapi ulah dikubujeunkeun ieu. Margi ieu mah sanes surutson nanging kacilakaan akang. Ceuk Banara bari barabat ngadongengkeun kalakuanana. Waktu ditinggalkeun ku nyelas maya kasawah neang bapana teh. Barang dicacap Banara harita cikikik teh nyelas maya gumujeng
menikuku sekan sabab kapaksa serina kudu ditahan daerah loba batur merasa kitu ditahan oge keukeuh we aya anu ngadengin merasa harita tinggal lieu ka bandara jeung Nyilasmaya terus tingkat cewis ngomongkeun Tukang petangangguran tuh. nyata mah kesel tuh da akan teh curahan cileung teh ya batur da sorangan hari teh maya pan yang bapak kaditu ka sawah katingali aya flashder pangangguran cingir diasukeun efek teh page Akan lagi kaki tunang na ih ari maya cek akang oge teh mah lain lucon tapi kacilakaan anu mata udah digubujengkeun da parantos jantan nasib agang meureunnan yen cingir akang belah kenca kudu diteureuh ku flash gitu teh cek Banara bari jeung seuri deui atuh geus kitu mah derwe ngarobro uplak pisan duanana geus akrab teu asa-asa da geus loma malah hanya ti harita duanana ngarasa kagembang geus pakait batin patepung asmara dahana cinta dina hate Nyilasmaya ngarengkol ngaran Banara kitu deui dina batinna Banara ngancik hiji ngaran anu endah ngaduanana can aya anu wani betus atawa terang-terangan ngucapkeun cinta duanana ngarasa inggis jeung rempan sok sieun salah kecap maklum duanana masuk kana golongan wanoja jeung jajaka nu kagok keneh lamun ti kajauhan sok inget bae nah geus hareupeun sok diantep sanggeus wareg ngobrol Nyilasmaya disaur ku Mak Saroh malah Banara oge nuturkeun terus milu ngariung di tengah imah pikeun ngarasulkeun kanu geus tilar dunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waduh aja ya atuh kitu deui katole Banara mang teh sanes kirang sono sareng sami entuk betah nyerengan aja di dieu ananging kumengke perantos sonten atuh sajabina tinggi tu selamatan perantos tekasar ku kituna mang teh sejak amitan bae permios kesedayana ya Nah betanganglan teuing atuh Mas Diman padahal mah kadulom we di dieu sawengi mangaraje rada haneuteun nya kumaha atuh Banara di bahana naon si mamangku urang Aduh katuh mah paling oge di bahanan doa we sing salamet cek Banara bari jeung sisirian silana ge dirobah ai panon mah melepet we ka Nyilasmaya manehna ngadedak teu puguh rasa rek ditinggalkeun teh ari mas gaman pok harita lah entok kedang repotkeun aja lah sakitu ge perantos pirang-pirang mohon pokoke asa sedaya selamat bae ananging mang bade amanat katole Banara kade sing atos-atos utamana pisan mah dina mayunan kayan sadia uripna bili bae dina kajentenan anu tumebak ka tuang ramate aya keneh buntutan atawa buntutna omat sing hati-hati tole atuh nuhun mang pepeling ti mamang bade diperhatoskeun pisan ku abdi teh kalintang bingahna di pepelingan ku mamang asa aya gegentos abah punten mang ari tole teh naon mang da abdi mah Banara sanes tole waduh tole itu bahasa Jawa lamun di Sunda mah ujang gitu mata mang sok disebut sok nyebut ka ujang tole Banara nu artina ujang Banara oh gitu atuh Mas Diman atuh nuhunnya kana piwajangna mudah-mudahan we pun anak teh sing nurut kana papatah sapuh dasar rada wangkelang ta Banara mah ari ku Mas Diman mah piraku teu ngagugu mama sok ngisinkeun ka abdi teh tara kitu abdi mah ketang mah kade aurus sok persanten mah mang dimannya bohong mama cek Banara meuni rada barim pokona mah ngarasa era ku Nyilasmaya malah harita oge saharean nyerengeh seuri pok Mas Giman harita nya mudah-mudahan bae cek Banara teh sing nurut mangga atuh yo kesadaya yo lami deui bae atuh ngobrol mah ya boleh berut teuing ya di jalan yo mangga atuh Mas Diman berasing salamet
Jawabna Mak Saroh bari jeung nampanan nunjungan. Atuh geus kitu Mas Sarea oge cungcong sasalaman. Teu kaliwat Banara jeung Nilasmaya. Duanana patarema leungeun bari jeung dibarengan ku geterna hate anu rongkah. Permios Kang Banara, dikantor leungih ku abdi. Mangga Maya ujung angkat bae nya. Obat. Cing salamatnya. Cek Banara bangun gugup. Rai pipi Nilasmaya oge beureum. Lantaran disaksian ku kolot-kolotna. Geus kitu mah telobah deui omong pra Mas Giman sakula warga Marulang. Dijajakeun ku panitip Banara jeung Mak Saroh. Malah Nilasmaya mah make buku pae sagarupa atuh Banara meuni kumojot hayang milu. Ngan edas henteu werat da boga deui kawajiban. Keun saesu page tumarek diteang deui sakuai. Kitu cegeurna sate Banara bari jeung neuteup kanu mulang. Sang geus ngils dina pengkolan kakara Banara ngalieur. Koloyong atuh harita indit muruk kana kursi geek diuk terus ngumbar lamunan. Beungeut Nilasmaya kacipta deui komo waktu nyang serikeun kalakuan manehna. Banara menting sareblak hate. Kasubri para wargi nya timimiti poe eta rai poe teh Banara gawena ngan hulang jentul we pipikiranana karusut utuk nalieur teu puguh rasa jangar lain liut alatan salesma lain tapi Banara kacidang ngerasa ripuhna sabab hate dipake perang ku tilu perasaan. Kahiji sok inget bae atuh kana kajadian-kajadian nu tumiba ka Bah Imung nu jadi bapana. Mangkaning eta kajadian teh beunang disebutkeun lumangsung hareupeun beungeutna pisan. Tapi Banara teu bisa nyegah. Malah kanu boga dosana oge teu bisa ngudag. Lantaran manehna teu boga pangabisa. Atuh kaduana Banara sok diganggu bae ku perasaan aneh. Utamana pisan mah sanggeusna patepung jeung Nilasmaya. Hate ngorana babari goncang. Malah lamun geus inget kana kanu dipicangcam teh sok poho kana dahar sagarupa. Gawena teh Banara ngahulang we teu puguh rampa. Ari nu katiluna Banara teh mikiran anu mergasa ka bapana. Hal eta oge sarua matak bingung pikeun Banara mah naon sababna lantaran nepikeun ka poe eta can kacakel anu benerna. Sabab aya dua kemungkinan. Kahiji murid-muridna Nini Kalingking, kaduana si kowar teh sakumaha anu geus diomongkeun ku Mang Diman. Lamun kebeneran Banara keur ngahulang mikiran eta. Banara masuk ngadadak nonjok-nonjokeun peuripna kana naon we anu deukeut. Harita ge Banara keur diuk dina kursi. Ari sang hareupeunana aya cik kopi sagelas. Ya haja atuh Mak Saroh nyadiakeun ke anakna. Setan syah kumaha takdir aing cek Banara ujug-ujug ngomong sarangan we kitu. Ai peureupeuna geus ngalayang kana gelas. Atuh yeuh buak kalayang kuprak. Gelas cai kopi murag kana talupu. Terus ancur meuli bubuk. Sainang ngayang mancawura. Dina kayaan kitu torojol inuna datang. Ih, daku naon eta budak teh Banara. Baku maneh mari geus ngaruksak teh. Kamari boboko kedo menebikeun ka peot. Ayeuna gelas jeung cek kopi. Palang siang owah maneh teh Banara cik atuh. Urang rampa tatarang teh. Cek Mak Saroh bari kateuyeuk ngadeuketan ka Banara. Gap tarang Banara dirampah atuh gebeg Banara ngareja kriwas. Red ka indungna pok ngomong bari jeung karangkrum bangun anu heran. Kudu ari emak datarang adi mah teu naon mak. Ih, lain kitu ujang ieu. Mah teh ngerasa kaget. Da puguh ngapoe teh ngan sok di Bandungan kumaha ketemona teh ujang majikan nu kurang sasetrip. Malah biogen geus nyiksa gelas geura teh puguh-puguh. Ari ujang eling tawan teu. Nya puguh we eling mah tuh mak. Malah cukup oge bahe ge nyaho. Nah atuh diantep wae. Da kaburu kahalangan ku emak tuh. Ari emak naon maksudna atuh ngarampaan tarang abdi. Ih, hari maneh ieu Banara. Mah teh sebenarnya mah ngarasa kaget jeung reuwas. Lantaran nempo maneh nu jiga linglung. Cik atuh mah bejaan. Nah kunaon ujang teh sabenerna. Ingat baik kan Nilasmaya abdi teh mak. Ceuk Banara sangeunahna we asal engab.
Tapi Mak Saroh jika terpercaya oh karita. Nah tuh make nyiksa gelas inget ke nyelas maya mah. Matang naon mun soso ka itu kalemurna. Apan maneh mah geus nyaho ka indung bapana. Geus wawuh deui. Non hesena jong soso ka itu. Da moal dihalangan ku mage. Dina jadina minantu oge doa mama. Doa pisan ka nyi maya mah. Cek Mak Saroh bangun geria bisa ngomong nate. Padahal mah nyata kitu sote ngarah banara berang. Jin kelakuan nate mata kriwas. Da lain eta wungku atuh mah aya deui anu sejena. Cek banara deh bari jeung usapan tarang. Atuh Mak Saroh kagetin pok harita. Oh nya naon deui atuh jang. Rupa-rupa pisan hirup teh. Ingat ka bapak udah teh mah. Ih, salah atuh nu kitu mah banara. Piraku kumaha teu kapikir. Mau genu jadi pamajikan teh kitu-kitu teuing. Ari sabab maneh sing ingat banara. Apan cek paribasa oge kieu ning. Ari ti kukur dina batu saeran mah dina kiteja. Ari umur teh cantang tuh pangeran tara bebeja. Sajabati kitu apan abah teh geus lila mautna. Kenaon make jeung hayo dipikiran. Doakeun angguran mah yeuh ngaraka tampi iman Islamna dihampura dosa perdosaanana. Sing dijauhkeun tina siksa kuburna. Kitu tah yang harupan kayan kieu mah. Da mau gena taku ari sadina majang. Tapi datara nonyolkeun, tara nyonyokan gelas jeung baboko mama. Da lain eta wungkul atuh mah. Ih heueuh. Nya naon deui atuh jang sok. Kumaneh loba pisan penyakit teh. Kieu Kieu mah, lamun emak hayang nempo abdi waras, emak kudu ngijinan kana kahayang abdi. Lantaran geus sababaraha kali minta izin ku emak masuk di halangan jeung di halangan bae. Tah kulantaran kitu mah, lamun emak hayang nempo abdi jag-jag sarta tara nonjokan gelas cikopi, izinan abdi ini. Nah tuh kumaha kahayang maneh teh banara. Abdi teh hayang diajar silat, mak. Apan kumaha ge geus diizin gae. Ngayang naon deui atuh? Nya, tapi da kumaha mah disarek incah. Sedangkeun abdi teh pan hayang diajar silat teh sing jongjon sarta satungtung can pinter mah, can bisa malas pati mah, abdi mau kabalik ka dieu kitu tah mah. Ari mah kudu jeung saha atuh jang. Piraku maneh rek tega ninggalkeun kalau sosoranganan. Panca boga batur deui emak mah. Mama teu ngijinan ini sote yo. Ngaramaya batur di imah. Da koong ai sorangan mah. Itu sababna mah banara. Perkara yang diajar pencamanya gae atuh. Ari emak, naon oge kudu aya pengorbanan heula tuh mak. Sajabati kitu da teu aya gunana abdi cicing we di imah mah tuh. Apaan kasaksian kumaha oge kieu tah kaayaanana geuningan. Cek banara bari jeung nunjuk kana bubuk beling anu ngayang. Mak Saroh auleng sakadapan ngadenge omongan anakna kitu teh kelabu ti bingung. Akhirna mah pok atuh Mak Saroh. Nyari kitu cara nama teu nanaon atuh jang jung we. Lunta mah tapi ulah jauh teuing kahayang teh nya. Jeung deui lamun aya kasempatan kudu tempo ka dieu. Iraha maneh ini teh. Nuhun atuh malah nuhun pisan. Abdi ngerasa bunga ini mama, malah lamun teh burit mah ayeuna ge rek init abdi teh. Tapi kulantaran ayeuna mah geus burit abdi rek init teh. Enjing mah subuh-subuh ngarah ieu kawidian nepi moal mah. Naik wae ujang. Teu nanaon tang tuh we ngedianan mak mah. Tapi ulah poho papatah di imahnya. Hang ujang menang lonta. Malah kumaha oge didoakeun pisan cangan ujang salamet sarta kaontan nu dimaksud. Amin mak. Beres mak. Nuhun pisan mak. Geun ulah seure emutan ayeuna mamanya. Abdi mah burung cager malah gelas anu bubuk oge ku abdi teh rek dikumpulkeun ayeuna keneh. Cek banara bari jeung terus turun tina kursi. Gap kana sapu. Terus bubuk gelas teh dikumpulkeun. Malah harta keneh oge dipicieun keluar. Ari Mak Saroh teu ngomong deui gontoyong ka dapur.
Maksudna dek ninyuh dece kopi ke anak na cenah. Kasubri para wargi, panjangna alam sore jeung peuting tika catur dina ieu carita. Aina urang kocapkeun kaayaan alam isukna isuk-isuk. Lembur Ciloar dina mangsa isuk, khususna panon poe geus moncorong deui ti belah wetan. Cahayana pengras daya tedeng aling-aling, langit lenglang teu aya nu ngahalangan. Dina kayaan kitu di jalan gede aya hiji tangtungan jajaka anu keur limpang sosoranganan. Ari papakeanana blegwe jiga jawara, dina cangkeng nyolegreng bedog bapana almarhum. Ari dina tonggongna ngagantung buntelan leutik, eta jajaka teh taya deui lian ti Jang Banara anu geus lunta ti imahna. Deuk neangan guru anu sakira bisa ngawarah silat ka manehna. Manehna geus puleud patekadan, deuk ngalalana neangan pangalaman, bari jeung maluruh musuh-musuhna anu geus maragatkeun nyawa bapana. Dina poe ieu Banara ngamimitian muka lalakon hirup. Sanggeus lumampah kira-kira setengah poe lilana. Awak Banara geus manijuuh ku kesang. Beungit burahay beureum koloyong Banara ka sisi jalan gek diuk luhureun jujukutan. Gujrag buntelan ditunda. Setengah poe geus kaliwat. Aing kakaramunang nginang capena wungkul. Pileuleyan baya. Wayahna ieu tinggalkeun heula ku akangnya. Sabab engkang kudu nguruskeun heula keperluan pribadi, jaga dewe lah bobogohan mah nya. Cek Banara ngomong sorangan. Ari ngomong ngacapru ka mana we anu inget. Geus kitu mah guledag ngaguler dina jukut anu hipu. Kalayang kepikiran aku malayang, sakabeh nu geus kajadian bruh breh narembongan. Anu pangmindang nama kokolebatan teh bah imung nu jadi bapana nu harita mandi getih teh. Abah cik doakeun atuh si Banara teh bah. Sanggan bisa ngaringku si Durjana, satarek dirakrak igana, beujitna arek dikaluarkeun sina budak badil. Si Banara moal sieun sok sanajan kudu nikalingking anu kasohor jago ge. Cik Banara bari malatotkeun panona, sedengkeun walengeun dipeuripkeun. Geus kitu mah koraya tudang lengah-ulang sakedeung, breh kaayaan awakna kalingking kagambar di dina ciciptan. Sakumaha nu geus didongengkeun ku bapana almarhum. Telila Jang Banara unggek-unggekan sorangan, oh karita nya bener. Anu kudu panggeulana tiangan teh si kalingking. Tapi lamun aing can becusna naon mah moal aya hartina. Tapi aing kudu diajar heula ilmu silat anu ampuh. Ka mana atuh aing indit ye, tapi apan boga susuleun nyata nyerat manah teh di lembur kelapa nunggal. Cek abah mah lembur kelapa nunggal. Bener-bener reka dinya we suganya suga nyerat manah narima kena kedatangan aing. Cek Banara bari ku siwal ngaluarkeun bungkusan tidak sakuna. Terus dibuka parang breh tetela batu ali teh anu aya gambar lingin nu nyekel itu. Terus ku Banara disidik-sidik, malah make jeung ditoong sagarupa jiga anu mariksa endog hayam. Geus kitu pok deui Banara harita moal salah. Ieu teh hiji-hijina tanda anu bisa dipake pedoman ku aing dina raragam maluru anu gareju. Sugan we aya gunana sabab ieu batu jika simbol aya hiji tanda pengenal bikin hiji paguron silat. Sabab ceuk abah oge kungsi ngomong aliran silat masuk boga tanda sewang-sewangan kita. Lek ditanyakeun ka nyerat mana tantuna oge manehna nyahueun berenang. Cek Banara beresuk ngasupkeun di eta batu ali kana saku bajuna. Ari mangsa alam khususna mata poe harita teh geus lingsir ngulon. Panas nama anger we jiga tadi, malah kalah asa beuki moreret. Tapi kulantaran perjalanan Banara teh jauh keneh, jung Banara nangtung
terus limpang diteruskeun lalampahanana. Gembolanana digandong deui. Ari eta gembolan teh eusina dahareun saeutik ditambah ku baju keur salin sasetel. Malah ditambah di ku samping sarung lamun teu sadia mah bisi sangsara di jalan kitu ceuk pamikir Banara. Bubuhan mah kakara harita ngalalana lunta ti lemburna. Da ari pikeun para jawara kahot mah tara mikiran nu kararitu sagala rupana estuni sakapanggihna bae. Bekilila jang Banara beuki jauh lumampahna. Malahan magis ngaliwatan 2 pasir jeung 3 lengkong. Ari mata poe khususna panon poe harta beuki ngulon bae. Panasna can ngorotan. Da puguh memang harita teh usum halodo. Tekung silila beras Banara ka jalan nu rada datar. Tetempoan lebah di nyama plumpong malah jalan tincakeun teh meni lempung. Di sisi jalan loba tangkal mahoni jeung tangkal-tangkal sejena. Malah sakapeung-kapeung masuk paselang jeung rungkun awi. Nempo jalan anu serupa kitu Banara menibungahin lantaran asa ngeunah di sorangna ongko ieuh di kuta tangkalan. Dina kaayaan kitu ti kajauhan rentang-rentang aya hiji tangtungan mojang anu kelimpang. Menikeun kangagandeang bangun taya karingrang. Padahal mah didinya teh jauh ka pilemburan. Jadi ingan mojang anu gede wawanen wungkul anu wani liwat kelebah dinya sosoranganan. Barang nempo aya mojang jang Banara meninga gebeg. Reg leumpang eureun heula. Panon neuteuk kanu keur lempang, panon molohok teu ngiceup-ngiceup. Lila kulila. Reg Banara teh diuk dina luhureun jukut. Sedengkeun ari panon mah telesot ngawaskeun kanu keur lempang. Dan hanya kala anggang keneh jadi encan jelas rarayana atau beungeutna. Nah hanya di nu kieu aya mojang palang siang aden-aden. Kumaha lamun ngarekeb ka aing? Apan aing teh calon jawara. Piraku rek sieun ku mojang. Nah sia teh Banara ibis-ibis peuing gurih. Ceuk Banara ngomong sorangan. Sedengkeun ari panon mah tetep melongkan lenjang. Da ari potonganana mah geus kataksir ku Banara teh geus tantu lain istri sambarangan. Da angkatna meningalang deor lir macan tenangan. Lamun sampingna ketebak ku angin bitis sokokole nyayan ketempona teh bodas jiga humut kalapa. Atuh Banara meuni kumerot ti korona lok-lokan jiga nu kabitaeun. Can pamirsa ieu carita urang tunda heula. Hatur nuhun pamarupi perhatosanna ulijing kantun kasadayana insyaallah ending mandi di baris maluruh bagian anu katujuh.